Ka ieu teh titilepaneun numpuk, gerohaneun loba. Kamana nya euy teh sangu teh? Lapar hayang dahar wana naon? Si mah teh geus nyangu apa encan nya? Kayak heula kasih emak. Naon? Geus nyangu can. Encan. Urang hayang dahar euy. Di gue yang kot beasna karena nyiru. Kang nyiru. Nya karena nyiru. Bukieu nyiru teh lain. Lain. Oh lain. Lain. Bukieu nyiru teh. Lain itu ngagantung dinu bilik anu tinu awi teh. Ngagantung na bilik. Nya. Tina abli. Nya. Oh atuh. Mama, bukieu nya. Nya gitu. Oh itu nyiru. Nyiru. Sunda mah kudu apal, kieu teh nyiru. Oh gitu. Nya. Ai biasa nyokot sakumaha. Nyokot we 5 cangkir. 5 cangkir. Nya. Nya. Agus kieu di kumahakeun nya. Aduh, aing mah keong kaya lah kasih emak. Ma, aing geus kieu kumaha? Di tapian. Di tapian teh kumaha tuh? Jadi gitu-gitu tah. Dikitu-kitu kumaha ya tuh contohkeun geus emak. Kumaha risau urang mah. Kumaha sok? Nah, kieukeun. Gitu-gitunya. Oh, gitu. Jadi serahna teh jeung ieu teh ngarumpul di dieu. Kieu sapiceun. Jadi di tapian teh kieu teh sadarana. Kieu mah. Nah, gitu. Sama kudu apal, napian teh kitu. Oh, nya tuh keong tapian di luar ya, Mak. Nya sok. Pian heula lah. Tapian dikumahakeun. Di tapian teh isikan. Diisikan teh kumaha tuh? Diisikan teh dibersihan. Ieuna beasna. Dibersihan di kumaha ku cai. Lain kana ieu eurikeun. Oh, dieurikeun kana wadah. Nya kana wadah. Oh, tiga tuh lah peneangkeun wadahna. Oh, penyokotkeun wadahna mah. Oh, kana ieu keun eurikeun. Cepengan atuh si Bae. Isikan di. Mampu lah ku si mawejin lah. Oh, urang mampu horeang pacain lagi bararau hamsur. Sameme asak mah marang hakana heula heuy. Puteuy. Puteuy lolong, putih lolong, putih selong. Jang, Nona, iya geus menang isikan. oh kieu ngisikan teh. Orang Sunda mah kudu apal isikan teh kitu. Oh kieu. Nya.
Songsong teh tina awi. Nya. Iya. Nya sok atuh, yang nyokot ka awina ya. Ma. Ya awina. Ieu mah jang songsong, jang pamancar. Nya kumaha atuh awina? Eta awi leutik. Jadi aku sih mana yang ana? Urang mah teu apal lah. Ini barangga rek nyangu oge. Haseup deui teh ah. Jang. Naon mah? Ieu songsongna. Geura tiupan meni haseup. Oh nu kieu songsong teh mah. Nya nu kieu teh songsong, orang Sunda mah kudu apal. Oh, nu kieu songsong teh. Nah, teu lah ujang waktu padanya. Sok tiupan. Hurung bener ku songsong mah. Ah. Mak. Mak. Jang. Terus kumahakeun, Mak? Kana wadah terus asakan. Kana wadah asupkeun terus asakan cenah kitu. Ye, meureun tah. Tah Jang. Nya kana naon atuh, Mak? Anu haseupan. Aya asupan teh nu kumaha? Ke lawang cepat kumaha. Ah, sagala asupan we. Ah. Kudu ari deui meureun ah. Tah Jang. Naon, Mak? Haseupan teh nu kieu. Oh, nu kieu asupan teh. Nya kitu. Alus tuh, Mak, lamun dikitu ganteng. Sorry ass DJ. Terusnya, Mali. nah tuh, Ciger asakan. nya, asakan. Nya asakan. Ah. Si nyangu teh kudu kana hasupan we segala wae lah. Nah, teu dan heula. Ah, nyangu heula ayeuna mah. Uh-oh. Kumaha geus kieu teh nya? Langsung we kitu ka dieu ieu teh. Ah, Eta haseupan ulah diduru. naon mah ieu ulah diduru. Nya ulah diduru. Nya kudu kumaha? Anu seengkeun tuh. Oh, ieu teh seeng. Nya seeng. Oh, atulah sugan teh langsung dikadinyakeun. Teu kadinya seuneu atuh ke teh habeun da eta mah tinu awi. Oh, atuh mah Kan tutupan meh teh ngebul. nyamanya. Sok ya. Rese ayeuna malah nyangu we ge kudu perjuangan. Ngebul itu nih. Mana? Eta ku songsong tiup ngebul. Udah Allah songsong lagi. Nya ka mana? Belum atuh. Ku tiup tuh ngebul. Nya tuh mah. Asup gandeng meulin songsong ieu teh. Anasaran urang di beuleum da usulu. Heueuh, urang Sunda mah kudu apal sabenerna mah nu kararieu teh. Nya mah wang nyambel heula we lah. Mak, Naon Jang? bari ngaraguan samu asak urang yang nyambel euy. Tuh dinu cowet. Ai cengekna ya. Aya cengek aya, uyah aya, pecin aya, cikur aya. Atuh nya, nyambel heula nyangkeun nya. Nya Maha cowet teh nya euy. Apa urang mah euy. Mak, mak, cowet teh nu kumaha? naon deui wae mun digandeng. Cowet teh nu kumaha atuh teu apal. Cowet teh nu kieu ye. Mana? Tah, nu kieu tinu batu. Zaman baheula mah tinu batu, aya nama tinu kai bisa. Oh, ieu teh cowet. Nya itu cowet. Ieu cowet. Ayeuna naon? Mutu. Oh, jadi cowet. ieu cowet, ieu paman mutu. Nya. Oh, masih kan ujang mah cek aing oge.
kalau dari kolot. Ting mah ya tuh budak peuting mah bebas. Nya orang Sunda mah kudu apal tah anu kieu teh ngaranna cowet. Lamun dina jelema mah anu kieu teh cowet teh awewe. Tah ieu teh mutu. Lamun dina jelema lalaki nya jing krik krik krik. Alus euy. Nyameula. Ini kita tutorial nyambel gua. Yang pertama, Anda harus mempunyai alatnya, yaitu cowet sama mutu ya. Setelah itu ada uyah atau garam. Selanjutnya ada pecin atau mecin. Ya, lalu ada gula beureum tapi gula beureum mah sebut banyak. Nah, terus ada cengek atau sabrang atau cabai rawitnya. Pertama-tama Anda masukkan dulu cengek sakayang nya. Terus uyah nya sakieu we loba-loba teh bisa teuing. Lalu pecin nya atau mecin tong loba teuing nya masukkan. Terus gula mun aya mun eueuh makeun bae lah. Terus lamun aya tambahkeun cikurnya. Ada ulah nambahkeun konengnya. Lalu diulek nya atau direnos lah. Kumaha sarangan we tah seperti ini nya. Sing lembutnya ulah badak teuing karabak mah modalna anjing feureus. Nah, sudah jadi. Mari kita nyambel sebelum menunggu asak sangu. Urang boga peuteui. Aya peuteui selong yang udah tua yang sudah jadi dipocelan seperti kieu. Ada peuteui selong yang mora yang bisa langsung dicoel seperti begini. Ada. Kalau kang geunah we nyambel, itu tinggali sangu seban geus asak. Oh, kalau atuh mah. Saya urut mah tadi beresan. Ini beres saha deui? Naon, Mak? Ini beres saha? Duka ujang mah teu apa, Mak? Hari itu sangu asak can? Duka mah pangneangkeun mah ku si emak. Mah geus asak can? Geuning janggut eueuh sanguan. Mana nempo ujang? Meureun ujang beasna teh diasupkeun. Kudu nyangu deui mun balikan deui ti mihijinya. Udah tadi teh. Biasa mana nya? Oh iya, palingan poho teh kaasupkeun. Astagfirullahaladzim. Jang, Naon, Mak? geus teu kudu nyangu ya di nu Magicom. Si mama gawekeun we ka budak teh lah. Main ngomong atuh aya sanguna Magicom mah teh tadi. Pas udah naik dahar. Selamat madang. Kewe kumaha nya? Bukana ieu teh, Mak. Aya mukana kumaha ieu teh? Muka Magicom acan teh bisa pencet tombolna teh anu buleut. Oh, iya dipencet. Nya. Aduh, masih emak geuning camcot aya dina Magicom, Mak. Mama poho. Si mama euy, bangkar wara kolot-kolot teh lah. Rasakan tak pembalasanku. Dasar sia Bang Karwarah.